Ece, eteh, mak, mama, ibu, bunda, lalaki mah sok sanajan geus boga pamajikan, geus boga keluarga, geus boga tanggungan, tetep tanggung jawab kanu jadi inung bapak mah teu bisa dilepaskeun. Boga kewajiban tah lalaki mah sok sanajan geus boga keluarga, geus boga parabaneun, tetep kewajiban mere nganapkahan kanu jadi kolot. Wajib eta teh. Beda jeung awewe. Awewe mah nanaon oge kudu atas izin lalaki atanapi salaki. Ari salaki mah eueuh aturanna kudu diatur ku awewe. Berang bere kanu jadi kolot pribadina sarua jeung kanu jadi mitohana eta kewajiban lalaki mah. Jadi ulah osok ngatur-ngatur lalaki. Berang bere kanu jadi kolot, kanu jadi inung bapana kudu ngomong heula. Sanajan tuh ngomong heula ge terjadi masalah. Eueuh istilah duit salingkuh eueuh ari mereka nu jadi inung bapana mah. Lalaki mah sanungtung hirup, sanungtung aya keneh inung jeung bapana wajib nganapkahan atanapi mere kanu jadi inung bapana. Sarua jeung kanu jadi mitohana. Perhatikeun nya ulah jadi papasiaan tina perkara nu kitu. Salam baktos urang Sunda sa alam dunia.